Geus 4 taun ka tukang nyipta mulung bentang nu marurat peuting tadi bentang seungit ditiran pangangguran. Tersangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun Bapak hidup. Nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peuting tadi layonna keur kadiekeun dipulangkeun. Harita waktu layonna geus datang macari aduh balilihan ras kahidup ieu na kandungan utun inci budak yatim harita waktu layon geus digotong inget ieu kana Tanjung